Di belah mananya makam nu aya di Katubu. Demi beunghar kumaha wae carana maneh geus teu tahan hirup kieu wae. Geus geuwat hayang jiga batur. Mang, panggil dia mang, kemana mang maneh? Ngalakonan nu dititah ku Uyut. Mang teu tetap mana? Teu nyaho pugu. Can meunang lokasina. Kerjain deui geura. Bogan sakamari ngebobodo. Yo, mang, urang buka lokasi, cocoklah jang tapa mah. Di mana? Bare nyaho atuh. Weni piro. Aduh, tega ka urang teh. Kayak mun geus sukses mah dibere ieu. Urang pada yang ayeuna, jang beli rokok ieu. Ke kalem diantar ku urang. Ieu. Ayo anter. Kata. Nam, Jauh teu? deket ke kedeng di tepi. Bayang akaneun. Aduh aja. Aing minta tuh. Ya. Enak we balik ka ditu yuk. Nam. Tuh, Mana? tuh jig cerita pak. Pada aku tapak kalau diantar, sorangan lah. Siapa tuh? Jig. Aduh, serem oge euy. Cuy. Naon, Wak? Jang, rek, ngariin apa tuh? Di mana? Tuh, beli itu tuh. Iya tuh. Ayo. Sap jig bukan? Yuk. Hai manusia. Hai manusia. Namana? Sorana aya jirimna eueuh. Hai manusia. Naon atuh ngageroan wae. Ulah ngegas atuh. Tunjukkeun jirim maneh. Urang mah teu sieun ieu. Aya naon manusia, cicing di dieu wawanianan. Hayang beunghar pan. Awe hayang beunghar mah. Hahaha. Ji, sok heureuy jin teh. Bener, sia hayang beunghar. Bener jin, tetahan belangsak wae. Oh, dagoan, urang ka ATM heula ngageset, da ayeuna mah teu mawa duit cash. Hebat, jin zaman now boga ATM. Heueuh sok jin di dagoan. Tah sakieu ge cukup. Heueuh jin nuhun. Ulah waka dibuka ayeuna, engke wae di imah dibukana. Hahaha. Beunghar euy, hasil tapa. Selamat tinggal sendal 2 toko. Selamat tinggal belangsak. Hah?